Masak seblak tulang. Kembali lagi di vlog sehari-hari bareng Ceku ya. Tos beres nyese, tos beres nyangu, tos beres segala rupa. Ninggali dina kulkas aya tulang sesa anu kamari. Jadi we jol hayang nyeblak. Kebeneran di luar ge cuaca meni panas mentereng. Jadi asa hayang anu seger-seger. Lumayan aya baso jeung sosis, aya pakcoy oge. Jadi urang dikumplitan we nyeblakna. Ditambah make mie jeung kurupuk. Pokona mah mantap we ieu masih gana beres kurat keureut ayeuna mah urang nyieun heula we jang bumbuna. Ieu teh cengek 2000 dikabehkeun asa saeutik ayeuna mah 2000 teh cengek. Make we bawang bodas jeung cikur geus we nu kitu hungkul jang nyeblak. Tos kitu mah langsung we urang direndos. Ari nyeblak ieu teh sok inget nya karai anu di bumi. Ari entos misah bumi mah hese rek pura bere teh. Biasana ai barang damal kadaangan kieu teh osok silih boro. Minyakna tos panas urang langsung we gebruskeun samarana antepkeun we heula singna rada seungit. Terus asupkeun heula baso sareng sosisna ngarah rada garing kagoreng. Tos kitu mah langsung we caian mah rada dikira-kira we nya samaraan we make gula make roiko biasa nu kararitu. Lanjut we masukkeun tulangna ngarah rada kagodog sakedik mah tulangna. Brus we eta jeung kurupukna, mihna we asupkeun nya sagala we lah asupkeun ngarah nikmat. Namun mihna tos rada asak mah langsung we bruskeun eta pakcoy teh. Mantap kieu ieu mah baraya sigana mah geus pantes jadi tukang seblak. Hayu urang nyeblak kabita teh baraya tuh tinggal mantap kieu hayu